Misalkan caroge ibu damal di Jakarta heglami ngajingjing hasil bu tos rada wengi nyiwit ka ibu ibu amek atau bu pan saur ibu teh siapa takut gitunya ari diciwit ku caroge komo bari nyanak hasil. Cobi lamun ayeuna diciwit nak kudu teu puguh bu kudu teu wau misal di pasar gitu da ngamuk orangnya diciwit ku si bapak mah anu tadi gumujeng we malah hayong deui tah di manakeun urang nuju gaduh musibah bade musibah kana jiwa raga urang ka kulawarga kana usaha kana tani musibah kana harta banda kana naon wae kana wibawa harga diri urang misalkeun saleresna Gusti Allah teh nuju nyiwitan urang eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam amma ba'du. Mudah-mudahan Allah anu maha nyakseni ka urang sadayana anu maha nyakseni kana kumpulna urang sadayana sareng anu tos ngatur wujudna kempelna urang sadaya leres-leres ridho ka urang sadayana amin. Sabab teu aya deui dina diri urang teu aya deui di jagat raya ieu anu pangluhurna kahebatanana angin karidhoan Allah. Sateu acana pribados ngalajengkeun kana ieu pangaosan ti payun da heula sihapunten ka sadayana tina rupi-rupi dosa anu patali sareng ibu sadayana ageungna alitna lahir sinareng batina kintenna bade ngahapunten ibu. Alhamdulillah wa syukrulillah kasolehan manah ibu sadayana kanggo ti pribados sayogi ti kamari sadiati ayeuna sami-sami ikhlas ngahapunten pisan. Kaum ibu anu dimulyakeun ku Allah, pisaur Imam Ibnu Athaillah dina ieu kitab faqatu kalaka zatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khofian alaika minha wal faqatu adzatiyatu la tarfa'uha al awaridu. Faqatu ka ari butuh anjeun laka pikeun anjeun zatiyatun eta bangsa zat wa wurudul asbabi jeung ari datangna pirang-pirang sabab mudzakiratun ngelingan laka pikeun anjeun bima kana tingkah khofian anu samar eta tingkah alaika ka anjeun min hatina faqoh wal faqatu jeung ari faqoh azatiyatu eta nu bangsa zat la tarfa'uha eta teu ngaleungitkeun kana faqoh al awaridu pirang-pirang anu datang anyar. Dina ieu kitab nyarioskeun kalimat intina teh ibu faqoh. Ari anu namina faqoh teh nyaeta al faqatu zatiyatu hiyal asliyatu hakikiyah. Janten aslina urang teh faqoh ibu. Jiwa raga urang teh faqoh. Bahasa urang nama butuh kana naon anu kahiji faqoh fil hal, dua faqoh fil musibah. Hiji faqoh fil hal hartosna setiap ieu diri butuh kana tingkahna kana fungsina tikawit soca ternyata ieu soca urang teh ngagaduhan faqoh fil hal ibu. Naon faqoh fil hal na ieu soca dua soca urang butuh ningali jeung ngiceupna ta butuhna kana ngiceup butuhna kana ningali disebatna teh faqoh fil hal. Cobi upami ieu soca teu butuh kana ngiceup bade kumaha Gusti geuning abdi teh dipaparin soca ieu dua soca teh ni mati anjeun fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban saur urang teh
nikmat pangeran mana deui anu ku abdi dibohongkeun teh. Ieu dua soca teh wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun seug diitung-itung nikmat ningalna nikmat ngiceupna jelas moal kaitung. Ieu dua soca teh geuning wa ma bikum min nikmatin faminallah. Mangrupikeun karunia anu ageng ti Allah. Butuhna soca urang kana ngiceup disebatna faqih fil hal. Alhamdulillah. Pangabutuh urang kana kiceup dicumponan ku Allah. Dugi ka saat ieu soca beres sareng pangabutuhna ku Allah. Datara emutnya terang-terang tarima jadi we kitu. Lungsur ka hanap, hanapeun soca aya pangamung. Pangamung teh saur urang Jawa mah kamari naon? Rorompok korongnya gitu. Gusti abdi parantos dipaparinan pangamung panyateh cekap nangkring wungkul eta pangamung teh palebah dinya. Ternyata dua pangamung teh butuh kana pangangseuna. Da teu saalit jalmi pangamungna nya molongo jiga kieu tapi teu tiasa ngangse. Pan geuning nuju usum kamari mah pan lampang we ngangse teh nya. Nuang bawang bodas jeruk lemo pribados ge. Minyak seungit teurap jengkol hitut jeung sajaban lempeng we sadayana. Da teu kaangse. Alhamdulillah Gusti dugi ka saat ieu pangamung abdi masih keneh dikomplitkeun sareng ngangseuna sehingga tiasa ngabentenkeun ku angseuna. Oh ieu mah meureun pledekna jengkol kitu, ieu mah pledekna peuteuy, pledekna bobos jeung sajabana. Janten asliahna aslina diri urang teh faqih fil hal, butuh dina tingkahna anu tara ku urang disuhunkeun secara langsung ka Allah datara. Tarima aya we ti Allah gitu. Tarima jadi ibu. Teras kana cepil sami cepil oge butuh kana faqih fil hal. Butuh cepil teh kana ngupingna. Encan aya daunan jiga kieu. Alhamdulillah ieu teh nikmat ageung. Coba lamun teu aya daunan jiga naon urangnya. Jiga kuda nil geuning dina TV mah. Butuh kana ngupingna. Alhamdulillah dugi ka saat ieu cepil dipasian kumplit ku Allah tiasa nguping. Tiasa ngaraoskeun warna-warni sora gitu. Ngadangu suanten Jujun Junaedi cenah ieu. Anu asli dina kaset tiasa ngabentenkeun Jujun Junaedi anu KW ieu. Ieu teh kan ku cepil urang. Cepil urang teh faqih fil hal. Butuh kana ngupingna. Alhamdulillah diberes-reskeun ku Allah. Urang tiasa nikmat kana nguping. Teras rada kalebet ibu kana patuangan. Tak ayana patuangan ge sami faqih fil hal, butuh kana tuangna, butuh kana waregna gitu. Pan alhamdulillah dugi ka saat ieu urang masih dipapari nikmat tuh tuang. Tuangeunana cekap teu kirang gitu. Sedengkeun katuangan lebetna kana patuangan ieu teh ibu ternyata sanes gara-gara urang soleh ibu saleresna eta katuangan teh aslina mah aralimeun lebet kana patuangan urang teh anu pinuh ku dosa kieu teh kasalahan maksiat masih dilakonan kadorakaan masih dirempah kulantaran aya faqih fil hal sehingga saur malaikat Mikail sangu cai maneh wayahna kudu asup kana beuteung si ieu kitu. Akhirna sangu jeung cai lebet kana patuangan urang. Sanes pedah ku urang ahli ibadah. Tapi sangu asupna kana patuangan urang teh sabab dipaksa ku malaikat Mikail. Asup maneh kana patuangan si ieu sabab dina patuangan ieu teh ngagaduhan faqih fil hal. Wa ma min zabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Otok tongo walang taga anu gede nu leutik manusia jeung sajabana kudu dirizkian ku Allah gitu. Akhirna eta sangu lebet we kana patuangan urang. Matakna Kangjeng Nabi ngawartosan kieu ka urang ibu supaya ieu tuangeun berkah lebetna kana patuangan bismillahan heula gitu. Satu acan urang tuang leueut teh gitu. Kullu amrin dibari la yuqdau fihi bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa akto wa fi riwayatin fahuwa aftar ayeuna kisul barokah. Jadi setiap kegiatan anu sae lamun seugeuh teu dimimitian ku bismillah maka bakal kirang kabarokahanana. Kumaha cenah lamun mimiti jeung pertengahan hilap urang teu sawios ari hilap mah.
nah kudu nyiuk deui eta mah jurus nu gemul nya. Ka prasmanan teh cenah abdi bade nyiuk deui. Nah masang nyiuk deui cek tukang jaga prasmanan teh nyaeta cenah tadi teu maca bismillah hilap deui. Eta mah gemul we. Matak dina azkar Nawawi mah ibu saur Kangjeng Rasul Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adza. Dan Gusti barokahkeun katuangan abdi anu lebet kana patuangan abdi pi marojaqtana rizki anu dituang ku abdi teh hoyong barokah ngan abdi tos tuang tos leueut tong janten tanaga maksiat tak kitu bu ujungna teh wa qina azabannar Gusti jaga awak abdi tina sentuhan seuneun neraka akibat tanaga anu dihasilkeun tina tuang sareng leueut. Alhamdulillah orang mata naga tuang sareng leueut teh tiasa diangge kana tolab ilmu ieu nya dina jalan taat ka Allah. Mudah-mudahan anu dituang ku urang barokahnya amin. Nya cirina hasil tanaga ieu anu dituang ku urang teh dihadirkeun kana majelis ilmu taya cirina barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana aya faqih fil musibah. Naon anu disebat faqih fil musibah? Urang sadayana teh butuh pitulung Allah dina setiap kasusah. Naon margina sabab moal aya manusia salam dunia anu teu ngagaduhan masalah. Termasuk urang sadayana. Sabab manusia moal lepas tina masalah, maka urang butuh pitulung Allah. Wallahul musta'ad. Kumaha cenah urang anu sok ngaos? Ari anu sok ngaos mah alhamdulillah ada. Teras-terasan sakumaha ribetna masalah datos terang ilmu nah tenang we gitu di payunan masalah teh gitu. Tara mundur gitu sanajan urang sajengkal da pokok utama hiji urang teh nyampurnakeun jeung ngalempengkeun niat dua nyampurnakeun ikhtiarna nyampurnakeun usahana saatosna tawakal ka Allah sabab hakikatna anu bakal mereskeun pasoalan anu meulit kana diri urang teh nyaeta Gusti Allah. Sok we ti kapungkur urang digempur ku masalah ibunya lain ngurangan tapi beuki seueur kan masalah teh nya tapi kumaha ayeuna beres we nya bunya henteu sugan ayeuna urang rajet gitu henteu atos we gitu da teu kuna naon matak daripada urang riweuh jeung susah ku masalah gitu mending tenang we dari riweuh beres tenang beres gitu mending tenang gitu sabari taqarrub ka Allah sabab yakin Allah anu pasti ngabereskeun gitu. Malah dina tanbihul ghafilin masuk Kanjeng Rasul idza ahabballahu abdan ibtalahu di mana Allah mika cinta ka hiji hamba maka Allah bakal maparin cocoba. Naon hikmahna dina cocoba ti Allah teh payas mau tadarruahu Allah hoyong nguping DP na urang hoyong nguping jaluk tulungna urang ka Allah ibu di mana orang teras-terasan digempur ku masalah jeung musibah Allah teh nuju nyiwitan urang eta teh ibu misalkan caroge ibu damal di Jakarta heglami ngajingjing hasil bu tos rada wengi nyiwit ka ibu tah ibu amek atawa atoh bu pan saur ibu teh siapa takut gitunya ari diciwit ku caroge komo bari nyanak hasil cobi lamun ayeuna diciwitna kudu teu puguh bu kudu teu wau misal di pasar gitu da ngamuk orangnya diciwit ku si bapak mah anu tadi gumujeng we malah hayong deui tah di manakeun urang nuju gaduh musibah bade musibah kana jiwa raga urang ka kulawarga kana usaha kana tani musibah kana harta banda kana naon wae kana wibawa harga diri urang misalkeun saleresna Gusti Allah teh nuju nyiwitan urang eta supaya muzakiratun laka bima khafiyan supaya jadi eling buburu babalik fikir misil orang dina mobil ibu upami mobil nuju dina jalan lempeng bari kalancar tah jalan eta mobil teh kumaha karaosna kan raos we kitunya bahkan aya nu kerek tibra atawa ngalamun eta eling kana nanaon gitu nyorang we tanyakan nu rada nekeuk saalit di tengah selip misalkan teu naik-naik da eta mah biwir gagerenyeman ngadadak areling sadayana ka Allah jadi yakin orang teh aslina teh faqih fil musibah
rada butuh saleresna makana musibah teh, butuh ku ujian, butuh ku masalah kanggo elingna diri orang ka Allah. Terus cenah kumaha urang upami masih kene di paparinan pakoh fil hal anu tadi, soca masih tiasa ngiceup, cepil masih tiasa nguping, pangamung masih tiasa ngambe, lidah masih kene tiasa nyarita ngarasa jeung sajabana, sing rajin syukuranana ka Allah. Lisanku pada melanana termasuk ngaos jiga kieu. Jadi orang teh ayeuna mah niat ngaos teh saleresna mah lain jang surga-surga teuing ibu, taekeun levelna. Urang teh ayeuna mah jang mayaran kiceup, mayaran nikmatna ningali kitu we heula. Sok sanaos Allah mah teu ngahutangkeun kana kiceup urang. Ngeun urang sing ageng rumasa. Tah ieu teh anu disebat syukur kana faqih fil hal anu masih dipaparin ka urang. Mata ku kiceupna jeung pangningalina, letah ku rasana, cepil ku pangdanguna kitu. Jadi ibadah urang teh ulah ngarep-ngarep teuing dituker sareng surga. Isin ibu isin kayaan ibadah urang teh kan masih keneh saaya-aya. Pandina salat ge urang mah pabuis jeung sameungeun keneh geuning minggu harita. Sanes awon eta ge hoyong surga, dasar rea ge hoyong ka surga kitu. Ngeun levelna meureun taekeun ayeuna mah abdi ibadah, abdi ngaos sejagawe ibadah karena Allah. Jeung bentuk syukur kana nikmat Allah, kiceupna, ngupingna, rasa jeung sajabana. Tah ieu level jalmi anu tos muqarrabin, hamba-hamba anu taqarrub ka Allah. Terus cenah kunaon masang maparin faqih fil musibah ka urang Allah teh. Sabab ibu seueur jalmi anu teu daek eling ka Allah pas dipasihan sukses. Keur seueur artos mah tara eling kana subhanallah teh, kana istighfar teh. Kumaha keur bangkrut sing purutuy sagala rugi, sagala teu kaala, sagala palakesa, sagala susah apan sing berebet kalimah Allah teh nya. Subhanallah walhamdulillah jeung wala ilaha illallah wallahu akbar. Supaya jalmi jadi eling kunaon kapungkur bu Firaun ratusan tahun teu daekeun iman. Jawabanana seueur teuing dibere nikmat. Seueur teuing nikmat teh loba jelema lupa daratan. Cobi keur sagala aya mah pan urang maka kolot ge ali menakan gitu. Misal ieu mah misal diajak ngaos mingguan mingguan teuing. Teu ngali urang duit ge ngalalayah misalkan teh. Jang naon kudu tawasulan tuh teu ngali urang ge dagang laku. Jang naon maca Quran tanggal-tanggal. Teu ngali panen hasil wae tuh. Tah nu kieu teh nuju teu eling ka Allah anu maparinan sukses ka urang. Ku beungharna teu eling kanu maparinan beunghar, ku sehatna teu eling kanu maparinan sehat. Akhirna sur Allah ku kaula bakal dibere pakoh fil musibah, beledag we ngagubrag langsung atuh eling ka Allah di dinya. Tak kitu ibu pan sok dararatang ka saha ka ajengan datangna mah ka ustad, Pak Ustad menawi aya jampe anu mati doa anu mustajab leuheung ka kiai yentos ka anu sasar kadewe. Hati-hati ibu, da aya zaman ayeuna mah seueur jalmi anu nipu-nipu gitu. Sedengkeun saur Kangjeng Rasul kieu ibu man ata kahinan pasodaqohu lan tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Dina kitab Irsadul Ibad eta coretna. Sajalma anu datang ka dukun meureun kitu bahasa urang lah. Nya kanu sasar terus percaya jeung ngabenerkeun kanu diucapkeun ku eta jalmi, maka salatna 40 poe 40 peuting moal ditarima. Nauzubillah. Gampil ibu nyerikeun ahli hikmah anu asli mah ibu. Aurodna ari ahli hikmah mah tina Quran, hadis jeung kaul ulama. Anu dipaparinkeunna teh ilmu ngabersihkeun hate tina perkara dosa jeung maksiat. Jeung maparinan sumanget kana kasabna jeung kana taat ka Allahna. Sareng sagalana dipasrahkeun we ka Allah. Ta eta ahli hikmah nu asli mah jeung tara hayang dibere bu komo dugi ka narip harga mah. Tak eta nyerikeunna. Salian ti eta mah kade we waspada kitu. Misalkan anu ngabijil-bijil paku tina awak, ngagorolong-gorolong batu titah ngeueum ngadaang anu mencit anu misal ieu mah. Nah naonan eta da ajaran Kangjeng Rasul mah ibu teu kitu. Iman orang aman, tauhid salamet, abdi mah cenah hoyong seueur ku harta jeung bagja ku harta atuh kasabna tingkatkeun. Bari ka bener lempeng ngajalankeunana gitu. Ulah hilap we kana tugas pokok hartana, zakatna, sedekahna jeung ngamanfaatkeun dan ibadah ka Allah.
hasil gara insya Allah ibu berkah gitu. Abdi cenah hoyong sehat atuh gaya hirupna sing sehat. Pisaur Kangjeng Rasul jaga wuduna sing getol wuduna, tuangeunana ulah sagala masuk, ulah anu haram ieu mah anu makruh tos tiasa ngaraksa kedahnana. Seueurkeun saumna saum Senin Kemisna sumawona ayeuna saum Daud gitu. Hate jeung pikirna bersihkeun. Kitu ajaran Kangjeng Rasul mah. Ulah sagala ningali perkara teh awon we dina pikir teh kitu. Komo ningali jelema mah tah goreng we katingan. Misil ieu mah tah eta teh teu sehat ibu. Upami tiasa ngamalkeun ajaran Kangjeng Rasul da insyaallah teu sararehat ibu. Kitu ajaran Kangjeng Rasul mah. Urang teh ibu sagala rupi masalah anu meulit dina diri urang teh butuh pitulung Allah. Upami masih kirang ilmu nah dina ngareh pitulung Allah na mangga dongkapan ahli ibadah gitu anu tos mukorobin ka Allah. Lamun bahasa guru pribados mah anu bisa seuri keur keheul, bisa untung dina rugi, bisa merek kanu koret, bisa bager kanu jahat. Tah eta dokter hate teh ibu ahli hikmah anu asli mah eta. Kasimpulanana panginten mugia urang tiasa nyukuran kana nikmat Allah dina pakoh fil hal amin nya. Nikmat anu jarang ku urang diemut-emut ieu dina diri, nikmat anu teu pernah disuhunkeun ka Allah. Sabab nikmat anu ageng kangge urang teh nyata dipaparinan sehat dohir jeung batin urang. Teras urang mugia tiasa sobar dina musibah, sabab eta musibah saleresna nuju nguji tahan banting diri urang. Darajat kamuliaan diri urang nuju diangkat ku Allah. Sabab urang tos tiasa inget zikir emut ka Allah. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur, leresna murni lungsur ti Allah, lefatna murni tina kabodohan pribados. Mugia manfaat khususna kanggo pribadosnya lira, umumna kangge ibu sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Leuleus matak teu pantes badag batak melag leuleuy matak heureut pamugi ageng hapuntena. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.